Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa, patepang deui sareng abdi Siti Syara Asia dina acara Warta Sunda. Aya kaributan di Jalan Taman Giri, Tanah Dewa, Mumbul, Kuta Selatan, Badung, poe Salasa 24 Oktober 2017. Oswandi Budiono ngamuk kulantaran ditegor basa nginum arak. Tukang cukur ieu mukul kapala Hermazaluku ngagunakeun pecahan batako. Akibatna, pelaku ditahan ka Polsek Kutsel. Ceuk itu Andi Yakin kanit Reskrim Polsek Kutsel antara pelaku jeung korban teh babaturan. Maranehna boga frekuensi sarua nyaeta sabagi tukang cukur. Sakitar waktu 15 Wita poe Salasa, pelaku beralamat di Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan ieu sareng kabogohna munjung tempat kerja korban di Jalan Taman Giri Tanah Dewa. Tuluy maranehna nginum arak. Sambil nginum arak, korban ngalayanan palanggan. Sanggeus nginum arak sawatara sloki, pelaku mulai berulah jeung koceng teu karuan. Hal ieu anu nyebabkeun korban negor pelaku supaya teribut. Diduga pelaku kasinggung. Tuluy manehna ngambil pecahan batako jeung digunakeun pikeun mukul kapala korban nepi ka luka. Pamiarsa, sakitu anu kapihatur. Wilujeng patepang deui sareng abdi dina Warta